wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang barudak? Dinten ieu tepang deui sareng ibu dina raraga pangajaran basa Sunda kelas 4. Kamari ibu atos masian tugas ka hidep. Nyaeta urang diajar maca pupujian. Aya tos apa teh acan? Pamina tos apal alhamdulillah. Mangga anu tos apal distorkeun nya ge ku ibu di pasien lingna kanggo nyetorkeun pupujian. Budak terang teu maknana hidep maca pupujian. Nyaeta maca pupujian teh biasana barudak karumpul di masjid atau di madrasah ngawihkeun pupujian bari ngantosan dur azan maghrib atau dur azan asar. Nah, pupujian eta eusina biasana pepeling kanggo hidep tina bag-bagan agama. Nyaeta nyemutan bahwa urang teh kedah tumut dan taat kana aturan agama. Sareng ka pupujian eta teh biasana ngumandangkeun tentang sholawat para nabi. Nah, hidep tos apal pupujian eta omat teu kenging kanggo stor ka ibu hungkul, tetapi sok dianggo kumandangkeun di masjid atau di madrasah. Ibu, da abdi mah tara ngaos ka masjid, wios. Mangga di bumi masing-masing satu acan sholat maghrib bari ngantosan azan sok geura pupujian kakawihan tentang bag-bagan agama atanapi bari tadarus ke mangga sami keneh wae. Dayana upami atos ngapalkeun pupujian tong hilapnya buku bahasa Sunda ieu teh ku hidep diaos oge tingawitan halaman pertama dugi ke halaman 10 ta. Oke, tepang deui tinu halaman 8 ieu teh aya soal. Mangga ku hidep dikerjakeun soalna dina buku. Oke, hasilna mah pujian eta teh ku hidep oge diaos eta buku bahasa Sunda teh tingawit halaman 1 dugi ke halaman 7. Ta tepang tinu halaman 8 ku hidep dikerjakeun nya. Kaingna buku paket, kaing oge disalin ka buku tulis. Tangke hasilna ku ibu dipasihan link deh. Upami setor foto sareng video mah engke galeri tanah handphone pinuhnya. Ta insyaallah ku ibu dipasihan Google Form. Ta tinu Google Form eta engke hidep nyetorkeunana. Kan kitunya barodaknya. Dak sadayana rupina pembelajaran dinten ayeuna cekap sakitu wae. Mudah-mudahan ilmu anu disanggakeun ku ibu menjadi manfaat kanggo hidep. Sareng omat eta pupujian eta kedah teras diamalkeun. Sakitu wae panginten tepang sareng ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangga atur nuhun.